Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fajar Gasolin. Fajar Gasolin. Part kedua ngobrol sarang kabab. Tinggal kekeh wae teh ngobrol padahal mah da kudu ngobrol WA-an we padahal. Ngarokok lah. Padahal mah teu kudu ngobrol kieu padahal mah nga-WA we. Ieu mangkabab tingali kat mirip kieu nya. Baheula mah ieu buuk panjang kan pada dicukur hareudang. Berarti kan ukur di dieu teh sabaraha kali dicukur eta teh? Di dia karek sekali cukurnya mah di teh. Henteu, maksudna teh ti pas ka sabaraha kalina tinu jabrik. Dua kali jeung abi. Nu sakali di Tasik, nu sakali di dieu di Sasaradan Kulon di Mang Pajar ieu. Tuh, asalna mah jabrik cenah guys. Jabrik ya aya fotona lah nu jabrigna mah. Bener. Urang ngobrol we nya. Ngobrol. Kieu. Naon atuh mah nyarek ribut. Mirip kieu guys tingali jeung Mang Willy aduh. Baheula mah tiap ngalewat teh si Willy lain. Ai cek Willy da eta mah di urang nya alhamdulillah dianggap keluarga gitu. Urang ngobrol ya jeung Mang Kabab. Kieu Mang Kabab. Kumaha Mang? Ari Mang Kabab teh kalahiran tahun sabaraha? Asli di mana? Sekolah di mana? Abi kalahiran 84. 84. Berarti seberapa tahun? 28. Nah, tamat sekolah SD-nya? Alhamdulillah SD tamat. SMP tamat, pesantren 2 tahun di Sukamiskin. Sekolah SMP di Sanawiyah. Di lapas. Sanawiyah sekolah bari pesantren 2 tahun. Tapi parat nama setahun tebale. SMP teh. SMA we ka mana SMA? Nah, SMA ka Muhajirin pada suka ka luhur. Eta teh di bari cicing di panti asuhan. Nah, ieu moneng, eta ka kolot geus cicing di panti asuhan we gitu. Bener gitu. Tapi benernya tinggali guys mirip kieu jeung Mang Willy aduh. Tapi cenah sejarahna ieu teh. Nya kumaha Mang Willy Akabab teh pernah cenah di Cecana ku Mang Willy nanaon itu kumaha caritana teh? Awalna abi keur nonton film Preman Pensiun nu kaopat. Kumaha teh? Ceng teh nya saha ceng teh asa apal da pernah ningali kitu. Tapi teu wauh. Ceng teh saha? Sok minang lep tinu IG baheula mah IG. DM sugane cing teh ngabales gitu nya mangnya iseng-iseng we pas ngabales ka dieu we cenah ulin mang hayang ulin ka dinya cing teh kitu Kopi lah tinggali guys tuh. Aduh bener juga teh nun teh terus kumaha tah nge-DM ya mang hayang penak mah lah hayang silaturahmi sing horeng teh sombong cek batur mah artis teh sombong pek anjing teu cing ieu mesin bohong cing teh ini teh ieu teh geus lebaran pas hari lebaran beres salaman di imah ka makam nya gitulah lebaran silaturahmi kitu ka dieu tah rada beurangan we mang nyase teu nyase kumaha kitu hayang ulin kayaknya silaturahmi cing teh kitu bari halal bihalal sok we ka dieu tah Palasari we indit Palasari tah pas ka Palasari ning mana eueuh cing teh pas datang anjing ieu geuning dibubuligir da karek beres mandi dibubuligir iya mah teh duh aslina mah ieu mah ningali na TV ari ieu panggil kieu langsung wah kalem we di dieu mah sing horengnya somea alhamdulillah somea tadi di geus dipanggilkeun gitu ngobrol geus tukeran kontak teu salah mah tukeran kontak Sili WA mun aya syuting ieu mah teu mang syuting urang ngiruh henteu malah mau diajak gitu nya diajak henteu ieu mah pas mainna syuting ningali na IG we si Caheum mah deukeut ieu mah di Sinang Laya si Caheum we pas si Caheum wah ieu geuning aya ningalikeun we ieu teh teu dititah uka takut da lain bagian atuh pagawe lain ieu mah ini sip sendiri we akutan teu kopi terus pas sayang kopi cing teh sigana ieu mah kada istirahat mah pasti ngeunahna ngopi gitu nya bari ngarokok ieu teh nyen kopi we dititah henteu ieu teh ludeung we ya
mang kopi weh cenah nuhun cenah mang tah di dinya singkat ceritanya enggak salah wawuh we gitunya wawuh ngobrol-ngobrol ulin atuh ka imah sampai ngasasah heuh cing teh mah ulin ka ditu ulin tah minang ulin ka ditu tah les we eueuh deui ieu teh deui da ku efek teh heeh ku efek kimia biasa di kana itu lah sing horeng jarak teu lila panggih deui di kafe di Antapani di geus kopi ieu teh ngopi ka dinya cinta si Mang Willy ningali live teh di nu IG teh nya aya di kafe ah ka itu lah bari hayang ngobrol deui kitu nya bari jeung era ngawawanikeun teh teu boga duit ge jang penting mah ya jang beli kopi we segalaseun gitu rokok makal we tah di dinya cing teh rek ngobrol era awal nama popotoan aslina abi baheula teh popotoan can aya kumisan can popotoan mang yang dipoto sok foto biasa gitu geus tah beas itu teh minang tah kadinya da aya we di dinya ngopi we di dinya si Mang Willy teh nya eta lanceuk gitulah da ieu disebutna lanceuk labi geus keluarga lah ya nama keluarga lah sok sok kontakan sok urang ka ditu manehna ka dieu sok silih gitu siling lah aya nama kitu tah di dinya foto-foto jual ngariung bareng tah pas ngariung bareng bab cenah ieu pamilikeun rokos dan wawuhnya apa ngarannya mungkin gini biasa beki dia bab urang ya acara ka dieu rek ngilu moal ngilu mah sing teh bari jalan-jalan hayu atuh berat kana motor kan motor cenah mah urang teu boga motor pabalatak di imah cenah pas ningali motor kolot unggul teu bisa dieu teh nya kumaha kana kupling kumaha ai makena mah bisa ngan belah mogok kumaha tah bisa udah motor kolot mana mah ieu make mana we milih tah ieu teh milih we ulin pertama dibawa ulin teh ka Karawang itu sama ka Karawang tah Karawang aya acara di Karawang teh nyanyi di kafe manehna teh nyanyi touring tah lobaan da bari ulin sampenakan mobil si Mang Willy mah sampenakan mobil rek acara ka mana-mana ge dijujugna teh kana motor wae kana motor dijugjug rek jauh deukeut kieu kana motor ini teh pas di Karawang jo teh lobaan kieu areraki kitu nya saha urang saha kitu nya ngobrol sing horeng meureun nita biasa ieu teu dititah ge namanya we indit bab urang pamulikeun ieu indit ieu mah teu berat bujur cek sunda namanya mangnya berat bujur sekolah baheula mah ngingki gue kitu ngingki gue ieu mah dititah rek dititah rek kumaha ge indit we tah singkat carita karena panggung anjing jangar sirah cenah aya keneh fotona ke ku abi di ieu nya aya keneh foto keur mencetan lain videona keur mencetan aya keneh mencetan yo cek batur teh ieu kitu adina cenah jadi mun Mang Willy keur sibuk teh ka abi mah cenah sia ka mana cenah jadi sing sangkana teh asisten jeung sangka adi bener sangkana teh asisten sangka adi bener pada lain gitu ieu mah ngerti ngingilu we lah gitu ieu mah da diajak jeung urang ge diajak kan manehna jeung urang sahenteuna nya manehna aya hate mun Willy oge urang aya hate nya berenang barengan hiji lah matak ngerti kan meureun aya nu nanyakeun ka bab teh mah adina atau saha cenah udah bab cenah itu aya nu ngagarawan sama sangka adina ya syukur alhamdulillah disebut adina nya emangnya teh kapan ngagarawan mang si Mang Willy na ka mana duka atuh sabi teh taroskeun ka jalmina pan eueuh cenah tapi lain adina sabi tapi nya alhamdulillah ku keluargana nya dianggap keluarga dianggap adi gitunya ku dianggap budak ku kolot teh gitunya ku si emak emak sing sehat mah nya ka almarhum abah sing ditampi manis ramna bah sing dicanggeun alam kuburna bahnya jadi Mang Willy teh pangageungna budak pangadena teh pangbungsuna mun telepat mah teh lanceukna suriji teh lanceukna teh 1 2 ting 3 ting 4 tapi nu aya ayeuna sa mana ayeuna mah ayeuna mana apana almarhum tapi emang ieu nya rumahna ge di tengah-tengah pasar teh di tengah pasar di Palasari di parkiran deukeut Mangaru di cenah nya tah mun almarhumna da apana nya di Palasari teh rada kieu ya bener matak terusna Mang Willy matak pikeun ka ngaruh oge Mang Willy matak ngaruh mun di itu da jelema pedagong awalna ge sarua jeung abi gitu kan nya gitu guys tah caritana teh jadi maksudna pas teh siga Willy mirip wah geuningan keluargana wah geuningan
pas ngobrol teh ceritana teh jero lah. Oh dibawa ku Willy lain sih ngomong kosong nih sok fotoan mah mah diajak minum kami ka ditu ini minum ka anu akabab ka ditu diajak syuting motoran ka ditu kali warag ngamarenan mangkabab tuang ngariung ge ngalaman bebarengan kuduaan bah meuli sangu duit sama meuli teh naskor teh hiji we ulang kuduaan sempat tak kuduaan dahar anjir kieu geuning cik ieu teh kitu alhamdulillah cing teh geus boga keluarga tah awalna abi di lembur ieu mah nya di lembur tatangga teh teu da ampun pisan ka abi mah kitu jadi si budak-budakna teh mah tong ulin nya si kabab cenah si kabab mah jelema badagong cenah kitu ari tara ngoprek HP gitu can boga HP alus nya update kieu pas update mun aya grup keluarga nih ulin nasi mah jeung artis eta jadinya alhamdulillah angkat deui ngaran urang tadina beunana cek aya paribasana nu tadina urang edan alhamdulillah tadina urang haram jadah meureun urang kudu diajar puasa jadah baik eta meureun tadina kieu kabab meureun da kelah kudu dia diobrolkeun ibarat nama tentang makal aya tentang kabohongan nama kelah cerita nama ku abi di ayeuna pat ka hiji kamari pernah pat ka duana ayeuna pat ka tiluna ke abi bakal di mangkabab ngobrol sejarah mangkabab kabohongan mangkabab ti mimiti baong teu pikeun ka maksudna ti sabar kajulna mangkabab kitu nya wah eta mah poek pisan depan eta mah deui we eta mah ngabalas ayeuna mah ngobrol ieu ngebahas eta ngobrol mirip ada kitu teh mangnya ayeuna keur live TikTok oh ieu mah adina Willy jar hate teh anjing akeun bae nya cek abi teh kitu nya tapi kieu kumaha jadi dina intina meureun urang teh nakal baong ibaratna ngaran kolot goreng tah eta urang ngaran ku tetangga geus kacap goreng salemur ku da urang kitunya nu tadina udah masa muda kitunya tekagok kitunya urang teh teu ngagokan malah tekagok kitunya edan teh tapi di balik eta tah mangkabab nya alhamdulillah jadi bisa deui ayeuna ku ngangkat namina deui ngangkat keluargana lemurna nu tadina meureunana nu tadina edan jadi adan nu tadina haram jadah meureun kasebutna ayeuna muasa jadah tah tidinya meureun saetik mangkabab ge da geus eta mah lain di masana deui meureun ayeuna mah da sagala kaalaman deui geus sagala ayeuna mah meureun sibuk ayeuna teh mangkabab teh sebenarnya mah jar hese hayang menang teh mangkabab teh sibuk wae abi cicing di imah jarang mah ngaslina ayeuna ye ulin cek kasarna ayeuna ulin ka dieu geus betah geus sembung balik balikna teh engkewe iraha berarti geus dieu kaisukeun nya ulin ka mana entrep deui di masa da meureunna tadina di jalan gitu kan tadina di jalan bari jeung urang teh nya bari jeung ikhtiar oge bari jeung urang teh lain sakur ulin bari jeung tujuanana bari jeung urang teh jeung ibaratna kieu keur mah tadina urang aya dasar kan saurna mangkabab di sana selain ti Winnie teh jeung saha ye ata tos jeung Willy teh abi teh lain papisah terus jauh ayeuna mah lain lost kontak lain maksudna nya meureun ayeuna da kontak mah masih kontak nah dina waktu bebarenganna ngomong Willy karena teh keur sibuk nya keur sibuk alhamdulillah kitu nya silih doakeun keur sibuk tah tidinya alah sabi teh cicing we teh ka mana ulin ka Pangandaran teh ulin ka Pangandaran teu moal deui teh naon motor eta we nu pamere si Mang Willy sampai sinauna indit nya alhamdulillah tepi kitu cicing di Pangandaran heula di keun Abah Didin Jentreng aya YouTube-na Abah Didin Jentreng cicing itu lila ngobrol lah silaturahmi ngobrol tah nya kitu teh lah besar sharing jeung kolot mah nya segala aya mah nya kolot geus nyarampak lah geus nyarampak kolot meukeun kolot mah lain sa ieu deui geus ngomongna kitu nya mamatahan teh geus jeung pangalamanna pasti Pangandaran tas rek balik pamajangnya sebenarnya ieu mah inget keneh kitu nya pamajangnya kunci kahirupan mah sabar ikhlas yakin kunci kahirupan mah eta bener tak abi sok ingat gitunya cik sabah yakin sabar ikhlas rek ngajalankeun naon ge nya kudu tilu eta we hayang
hirup bener tak kuncina eta tilu eta gitu pokoknya mah. kieu abi geus pernah ngobrol pan jeung Mang Bote oge di bahasa podcast ada ngasoalina naon kieu ayeuna urang kan tadina cai abi teh baung kumaha-kumaha da jelema mah kadang kitu nu tadina urang moal mungkin bener lamun teu ngalaman salah Tah eta sakitu jadi urang kieu urang ngebohongan geus kieu rek naon gitu urang rek ngeletak di ciduk nunggu dicidukkeun ibaratna urang da tadina piraku tapi urang dina benerna teu kagok. Tah eta. Ngerti teu? Ngerti. Ayeuna mulaikeun kieu, ayeuna urang bageur yeuh. Dina baongna kasebutna teh baong, dina bageur ka baong. Dina bageur deui teh. Tah kitu lah. Tatangga mah geus pokona pasti tatangga mah ngoronyong we pokona mah ayeuna tinu baong alhamdulillah abi ayeuna tatangga bisa tepati sebelah mata tepati sebelah mata si mamahnya pan karunya si mama jol tetangga ngobrolkeun tuh budak teh cenah ulin teh kieu mabok kitu ieu kan karunya mata kita raya di imah di kageuringan pokona kita tapi di sisi lain eta nya urang eta nya dasar kumilik di sisi lain eta ulin ke Pangandaran ka Abah Didin silaturahmi kenal di TikTok ulin ka ditu dibarenya biasa ngobrol lah kitunya nya kunci kahirupan mah eta gitu nya asup ke urang aya cokoteunana gitu nu halusna nu gorengna mah bikeunna ka ditu ka si bote bikeun nya si bote cenah baong deui heureuy eta mah aya heureuy cenah kudu heureuy atuh urang teh kudu bikin ulah fokus teuing jalan tol ge aya belok nya mah lurus dulu we tapi urang aya motivasina kitu tah bener di dinya tah ulin dah, guys ulin di sahabat TikTok kumpul ulin da TikTokan jarang dah. Pena butut. TikTokan ngariung tah panggih jeung ceng teh mah sapal ceng teh nya. Sok nu jeung Mang Sule, Pak Haji Sule ceng teh mah saha. Ngobrol panjang lebar gitu. Oh, ieu mah mangasep konten. Ini mangasep konten. Mangasep. Aing rek berkarya mangasep. Anjing diajarkeun ku mangasep dibere ilmu. Mana hirup rek jadi naon gitu kan rek dibawa ka mana hirup maneh tah eta di Mang Asep konten dimanfaatkeun Pak Asep tingali dimanfaatkeun Mang Asep aslina tapi alhamdulillahnya ayeuna tos beres jeung Mang Willy sibuk tapi urang teh nya alhamdulillah aya deui gitu kan tah jeung Pak Asep enak kumaha kesibukan tah jeung Pak Asep bab nganggur cenah Mang Asep mah nge-MC-an ongko ieu dangdut organ gitu ngiluan tah ngiluan main biasa we ngilu bab cenah baturan urang hayu baturan Mang Asep teh ka itu ka di baturan we cek Mang Asep teh bab hampura urang teh bisa mere duit hampura Mang Asep ieu mah teu minta duit cing teh kitu ieu mah teu minta duit ieu mah rek dicopot elmuna jeung pangalamanna cing teh kitu da Mang Asep ge mah ujug-ujug kaluhur meureunna pasti dihandap heula nol heula dasar heula oh atus nah ai dahar mah saya aya we plang tah cicing di Mang Asep di mana itu teh di Padalarang di Padaherang itu Mang Asep konten di ditu cicing kan Mang Asep konten daharnya saya aya lah ngobrol tah pas gitu bab cenah urang ieu aya panggilan cenah di GTV acara naon cenah Mas Rindu Suara Adam cenah maneh ngilu lah cenah bantuan urang cenah. Ya hayu ari diajak mah kitunya itu diajak mah ieu mah nyawe jo hayang ngilu. Pilu ku Solo Gotol Solonong boy cek kasana. Heeh Solonong boy aduh ampun. Cek masep we ngilu, heuh hayu siap lah ceng teh. Tah pas ngilu meureun di ditu teh di lokasi mah aing saha ieu teh di dieu teh nya artis loba nya ya urang kuleuh kieu kitu nya. Urang saha ngali si Mang Asep paling capek si Mang Asep teh meureunna capek si genah yang ngopi ya da pasti kadinya lah teu Mang Asep teh ngopi moal henteu ieu penting sorangan nya sorangan Mang Asep rek ngopi ieu mane main teu meta heuh bisa rek ngopi kitu nya bari ngarokok nya saya istirahat teh atuh cenah tah tibalik eta teh ngapalkeun lain ngapalkeun nya cek kasarna mah merhatikeun kostum yang keri sok dipake erek dipake tinggalian gitu oh iya tak geus jaraknya sare lah biasa udang isuk-isuk teh imam mandi ti heula nyiapkeun pakaian si Mang Asep pas mehna geus udang mandi meureun pas geus beres mandi
jual nyampah pakaian rawas mangasep teh kusaha cenah babi ti saha cenah ting naon lah bahasa ieu nama kostum kitu nama tanya lah poho deui babi ti saha nya ieu ku abi cabe teh dipanyenakeun nya sok mangasep tinggal nganggo cing teh kitu nya meureun sigana mangasep meureun nyaman kitu nya urang saling ngeunaheun gitu ngeunaheun meureun mangasep nyaman meureun nya alhamdulillah abi oge kitu nya kaku mangasep geus jeung urang we cenah heeh mangasep ngan hampura ieu mah teu ngarepkeun duit ieu mah rek ngala ilmuna da urang ge keur nyokotan kene ilmu diajarkeun we duit mah nuturkeun we duit mah nuturkeun cek mangasep tah geuning maneh boga pikiran kitu heeh da urang ge cenah mal ujug-ujug ka Imah Sule anjing cenah da Sule satu sok jeung urang meureun da urang ge mal ujug-ujug ka Imah Sule cek mangasep teh oge ceng teh tah tidinya mun mangasep teh nyaman lah kitunya jeung abdi teh alhamdulillah kontekan di kayeuna ge tadi pas keur di Cianjur udang sare ya jarak seberapa kemudian lah udang sare yo pak produser ngobrol kieu dan sok ngariung kieu mun geus beres syuting teh ngariung sok kenal sadak kafe emang ngobrol yo bab udang sare teh bab mana mainnya cenah main naon sih kieu teh oh itu ganti si Ubed cenah emang kunaon Mang Ubed oh positif cenah mun ieu nu ayeuna mah Covid gitu nya Omicron gitu bagian naon ka ditu we cenah tah tidinya mang geus naon ieu teh ngimpin teu kitu nya urang teh asa teu nyangka urang asalna bagian nyiapkeun pakaian heeh nyiapkeun cekasana hayang ngopi dipanginyukeun ieu teh ngelapan kesang we nangis beres jeung di jeroan ieu mah tina nol tina ibaratna tina TikTok kontekan naon tapi keur bisa pangihna awal kan diajakan tapi keur naik deui aya di Global TV aya teh nya tah pas titah main lang lingling atuh kieu culang cileun mang ieu cenah acukna cenah geus acukna teh pake meureun kitu nya heeh nya rek dipiceun tadi dipake tah ieu teksna kumaha ieu kieu we 3 kali maca lah ieu teh apal geus lah sih teh kitu nyaho kitu nyaho lah geus siap geus kieu teh pas tah geus siap kitu tilu kita posisi teh duaan kieu dinu caritana teh duaan ngobrol kieu ieu bagian nembal beratkeun Mang Fajar ngobrol ka abi pas belah abi rek ngajawab poho deui anjing teh goblok teh si anjing teh heeh da tadina urang da tadina teh nyaho urang tadina kieu anjing lang lingling ningalikeun ngerti pas ngobrol bagian ka ieu rek ngajawab urang we ngobrol naon jadinya lang lingling teh belah mana poho deui kat meureun siga namanya no ngamera nu kitu nama araleun maksudna mah aslina eta mah hampura da anyaran pasti arah lah ngarageupkeun udah kabeh pasti kitu nu jadi terkenal oge pasti nya pasti kitu lah tapi da cacing tadinya kapan mun di jero deui mun balik deui mah tadinya urang teh saha kitu kan nya awalna teh nu ngingilu nu nutur lah kasarna teu ngarepkeun buru kitu pas bagian sabaraha kali salah tuh mang ieu mah teu teh teu lah aslina teu pira heuh lah teu panjang-panjang teuing ngan aya sabaraha siki angger aslina kahiji apal geus ya oke sebenarnya beres kaduana biasa sugan urang syuting teh kieu hungkul mang tah sakali sugan teh nya tak sakali mendang geus beres ngobrol kieu ye beres geus sing horeng aya nu di deukeutan kieu mang ye deukeutan kieu aya urang teh sok tonton TV oh berarti heuh bener sekali awang kieu mang ye tadi kieu teh ka urang oh kieu anjing gila aing teh berarti jeronya jero pisan aslina tah eta dijieun contona nya urang jadi motivasi jang ka sararea lah damanya we rek sukses ku sare anjing sare we tuluy sukses ku sare moal di dieu kitu mangga babaena murid di dieu Mang Fajar awalna kumaha kan YouTube mulai pertama di dieu pikeun ka kieu teh ieu diajar we sarua mangga bab sarua mata tah sharingna kieu teh silaturahmi kieu perlu urang saling hayu urang bebarengan hayu urang majukeun Mang Bote Akabab hayu urang
yang sukseskeun urang teu bisa pan nya deket langsung jeung di luhur tapi babari lah kitunya kontak-kontakna hayang ieu mah tapi urang teh hayang timbulkeun heula urang teh sebagai nya urang kudu bisa kreativitas urang eta tangka hayang jauh di lembur we heula mah nya rek karya mah kitu di dieu ge kitu keun heula we ayeuna jauh-jauh keluar kota hayang berkarya belum tentu anjing di ditu teh ka urang teh someah teh mungkin nya hiji eta kaduana urang teh keur numpang tenar da urangna bisa aya obrolan kitu nya numpang tenar milu mijah ka laut urang teh cenah milu naon pokona mah bahasa teh malah milu mijah ka laut buruk naon pokona lah bahasa mah tadinya tapi urang ge teu bisa kitunya urang langsung ka luhur langsung kenal jeung bisa lah kontak araraya dan naon tapi urang teh di balik eta urang ge kudu bisa nyeun kitunya urang ge bisa ngabuktikeun urang mah hayang ti nol meskipun eta wararawu kumaha urang mah hayang ti nol heula tah kieu prosesna hayu urang ayeuna urang kan geus aya barudak dar ti nol dak barangan lah urang geus maju urang geus di luhur urang geus ngeunaheun ka luhurna ge urang bisa dina deukeutna oge bisa urang geus boga kreasi urang boga karya urang sorangan gitu mangasep konten pernah ngobrol kieu saacan ini ke Cianjur bab ulang jiankeun sejarah ieu urang duaan cek mangasep konten teh nya insyaallah sabitenya ulang niatan we kitu babarengan saacan ini teh mangasep nya geus nyaman kabeh kitu nya tah tidinya itu ningalian YouTube da itu ningalian YouTube ieu mangasep teh mangohang hanya mangohang Ki Dalam Pak Haji Dadan Sunaria-nya bener satingalian wayang ieu baheula gitu resep wayang hayang panggih tiba heula teh tah ieu kieu salama pas pertama pisannya Willy eta teh pernah teh pertama jeung Willy terus teh Willy teh ka mana teh Mang Asep konten terus ka Dadan Pak Haji Dadan Sunaria nya Ki Dalam tah eta diajak ku Mang Asep di bawah ari ieu saha da nya jol-jol kali itu dah jelema khusus unggul nu ka ditu mah jelema beda gitu jam terbangna urang saha gitu ning era Mang Asep cing teh euy geus aya bae urang ulin alhamdulillahnya di ditu da cek batur gitu cek batur mah kieu sombong kieu artis mah bohong tah ieu nu ngarasakeun mah panggih jeung jelema nya tadi Dadan mah jeung saha deui tah di Padadan alhamdulillah keun Padadan betah ieu mah mau balik di ditu teh aslina kayak aja ya WP nya tiktokan bareng kadua ngobrol tah heureuy wae can pernah serius jadi awet ngora we tah pas kitu teh cenah biasana sok aya ohang gitu nya aya ohang ninggalin na YouTube nya di mah ohang jeung Padadan geus panggih geus bunga hate atuh Padadan di loba bodoknya mulai Batak tah jeung Pade Batak ge panggih jeung Pade Batak oge Pade Batak senior atuh eta mah lain simpu atuh eta mah nyen film kan nya kayak dibejakeun film Padadan mah tah tidinya nya panggih jeung ohang cing teh nya nah hate gitu tiba heula jeung Padadan alhamdulillah dipanggihkeun gitu pelantaranna nya mangasep konten gitu kan aya tah dasar panggih alhamdulillah tapi alhamdulillah nu reguler teh eta GTP teh GTP alhamdulillah nya kaagehan lah sekali dua kali we mah nya aya muncul lah tapi pokona mah tah tonton di GTP iraha mulai mainna teh di GTP tiap bulan puasa jam 5:30 rek buka puasa judulna Rindu Suara Adan kayak tonton aya Mang Kabab aya bikingan nyakeun bae aya labuhan tah eta mah asli labuhna ge labu beneran di tah labu anjing labu bener rek keureuy jadi bener tonton bae lah da pengalaman ningali kamera gede waas da ada tadi balik di mah gitu urang teh gitu tapi ieu pengalaman belum tentu pengalaman urang kealamanku sok ngobrolkeun gitu kan nya jadi urang mah batur kayak bakal ngobrol kayak gitu urang mah geus ngalaman mudah-mudahan didoakeun ku dieu Mang Kabab sing sukses amin amin katelah pokona mah sing geus boga ena ge leuwih kaangkat teh ibaratna ngaran kolot ngaran urang buktikeun tah urang ena ti detik ayeuna teh mulai jam ayeuna buktikeun jang ka hareupna pikeun ka isu kita urang teh kudu bisa jadi cerminan lah urang teh kete kan bakal eueuh meureun moal aya tuluy
kan ibaratna mulikeun urang ayeuna nu tadina baung urang diajarin geus ngalaman urang yang diajar bener lah kabeh oge gitu nya teu ngarasa bener. Terus kemudian ulangna engke dina mautna cek paribasana mah cenah gajah paeh ninggalkeun gading mung belang mah teh gajah paeh ninggalkeun gadingna mau paeh ninggalkeun belangna. Ayeuna urang berenang jelema sebagai jelema henteu anjing bodog di jairian paehna saukur bilatungan urang mah tina sabet bilatungan teh tah urang teh balitunganna kan dina balitungan eta urang teh selama hirup teh dipake naon ye hirup teh tah urang teh hayang jeung cerminan masyarakat jeung baturnya urang-urang teh kitu tah jero eta teh obrolan cek Mang Willy mah karyamu sejarahmu tah gagah Mang Willy ayeuna urang geusan cek asana motar gitu kan nya maot kan orang bisa aya karya di mana-mana kan nya bisa katonton. Tah eta di DG mulikeun di dieu kieu di dieu tujuan kana YouTube nya. Sebenarnya malam di jeroan di dieu kana YouTube teh mangkabab jadi keur mah di dieu ibaratna geus hampir satahunan satahun deh. Geus hampir 2014 sampai 8 tahunan lah. Intina mah abi mulai nama YouTube teh olah hayang lah di dieu ibaratna hayang nyeun sejarah lah. Iya ge tiba lagi hayang mah. HP-na euy demi Allah iya HP. Urang boga HP alus. Tapi kayaknya 4 tahun tah HP tah tapi kayaknya awet kan itu ke namanya HP nu raretah gitu lah. Gitu mangga bayangnya sejarah teh keur mah sarua masalah HP na naon. Ayeuna di jero di ayeuna kan di dieu gawe nyukur mangga bab nyukur warawuh lah jelema ka abi sudah dicukurna naon kieu ayeuna abi sistemna ayeuna kan kabehnya jelema ibaratna warawuh ka abi PA mah dah naon privasi manehna abi teu bisa minta jual manehna minta ka abi era atau kumaha tah abi khususna ieu nya YouTube teh kieu dina geus apal channel YouTube abi konten abi nu warawuh ka abi nu sok dipararotong nu sok di jalan anjir sih buka YouTube bisa ditoong ya henteu dina WA atau komenan. Tah jadi kitu tah jadi geus alapal silaturahmi lah intina mah silaturahmi tapi geus kieu mah tah urang teh setting ngobrol sharing kieu nya mangapal pengalaman abi tah ki abi bakal apa pengalaman mangnya tah kitu ieu tukang cukur lamal mungkin aslinya tukang cukur temuannya di dieu ge sarua mangkabab ya kita moal mungkin langsung panggil jeung artis moal awalna mah anggar nonton TV ngawani-wani sorangan ieu mah kitu di dieu ge intina mah maksudna nya ieu teh jadi apal ieu silaturahmi ieu cenah jeung apal ieu khususna abi we kitu nya jeung pelanggan we heula nya ieu cenah apa geus ieu buka YouTube poe pajar teh cenah buka YouTube ningalian teh silaturahmi silih pada nongong nama deui ayeuna panggih jeung Mang Kabab tah ieu pengalamanna sharing pikeun ka jero pikeun ka rek tayang di Global TV pan ieu teh sejarah oge jeung abi geus jadi motivasi jeung pengalaman abi wah mantap ieu nya intina mah urang ulah bauan lah hirup mah ayeuna teu kudu nungguan di titah ayeuna keur nongkrong bareng yo teh pamulikeun anu yo kela geus moal jalan hirupna ge lain moal rek sukses ku kikituan titah deui ka batur cek kasarna di titah cicing laki jauh-jauh bro imsak hari ieu mah sasan ditah ge nalanyang we ieu mah rek kusahanapeun ku salureun nalanyang mang di titah mah tapi alus lah ayeuna perjuangan urang proses urang nya matak ayeuna urang kudu ti ayeuna lah tim ucawi ge tim mulai ayeuna detik ayeuna menit ayeuna jam ayeuna poe ayeuna pikeun ka isukna tah mun urang rek nyen video mun urang rek nyen berkarya dar ayeuna urang nyen karya video nya nu alalus lah ulah siga nyalain si ngomongkeunnya nu batur goblok nya anjing cek asana tah gitulah da urang ge bisa cek asana kitu mah bisa setiap jelema boga-boga kawani boga-boga nafsu gitu kata cek si Willy teh mah karyamu sejarahmu eta mah jero pisan sama-sama makan nasi kenapa harus takut tah eta sarodar sangut kudu sieun urang ayeuna teu kudu bisa bahasa kasar teu bisa kabeh ge bisa setiap jelema ge boga pada nafsu kitu nya boga kambak cenah urang mah mung anu urang mah hayang karya kieu we sejarah ngobrol pribadi pengalaman jadi urang hiji jang kan teu apal dina apa dijieun video aya motivasi jang aya edukasina aya cokoteunana kieu tah fungsina mah kitu tah mentak ayeuna ngobrol jeung mentak di dieu nya nuhun oge abi di
lain di ondang da kahayang ieu da peda kamari cukur temayar aing cerita lain kan dia ngopi cing gitu keur mah geus apal lain ieu deui geus wawu lah jeung menggaba kumaha nya ge karek sapoe siga nu geus apal lah nya wawuh teh kieu we ngobrol benernya pengalamannya yang ka sararea kitunya yang make nu nonton di YouTube Pajar Gasolinnya tak heueuh maneh hayang suksesnya kuncina eta ikhlas yakin sabar tah eta kunci kahirupan mah geus bisa nguasai tilu kunci eta insyaallah mah bener asli ayeuna urang teu boga duit ya teu boga yakin mereka tempat tujuan nyieun tepi aku yakin bari jeung urang teh yakin tepi ayeuna sekasarna mogok kudu sabarnya boga duit ge boga duit urang naueuh yakin mah da moal jadi moal tepi-tepi ayeuna abi ku niat mah geuningan diniatan lah cek Mang Pajar teh bab ka dieu samuling silaturahmi geus beres toko cukur tutup jam 8 ieu mah jam 5 ge saya di dieu ku niat mah di burang kene cicing bari ngopi we ngobrol tadi mereka burang kene kan cinta panas kene we kieu mah bener cenah panas kene jam 5 geus datang geus cicing ngopi nongkrong we bari silaturahmi aduh nya kitu pengalaman bersin guys nu oge ka lanceuk-lanceuk nya nu ngangkat gitunya lain ngangkat kasarna mah naon lah mawa gitunya mau bener hirup urang tinu haram jadah demi Allah ku lain ku keluarga deui ku masyarakat di lembur tong uli nyi sidapa anjing baong alhamdulillah ieu nama gitu alhamdulillah ieu nama eta mah ibaratna mah lamun mata keur hayang siri modelkeun ayeuna budak saterpak atau geus bobaongan atau kumaha sok hayang siri sok hayang siri kadang kieu kadang urang ngomong mah nakalmu masa lulus saya tah eta asa tai kukueun maksudna bawa manehna sakitu asa pangbagana nyaho aya nu leuwih bawa batur manehna boga pengalaman da urang teh boga pengalaman kan urang mah tapi wajib ke diobrolkeun nya satiluna urang ngobrol tentang sejarah jadi ibaratnya kieu lain urang sombong tentang kabohongan urang tapi ieu mah jadikeun yen anu kete ulah maneh mah gitu nu nonton atau barudak sahana pun urang ulah tepikeun ka siga urang cokot we nu alusna biceun nu gorengna kasusukan gitu ulah kasih bote ulah justru urang mah ngomong kieu teh ngabejaan ka barudak teh ulah kieu tah urang ge geus ibaratna kieu urang modekeun ka batur nyarek mabok lamun urang teu ngalaman mabok ku batur ge meuli cenah tah lamun urang ngomong tong mabok maneh teh tah eta teh anu da urang geus ngasaan matak tah eta curang carek lah ayeuna urang ningali nu ngariung anjing keur ngariung tap geun sabada teuing da urang ge karasa ku tulang beung sorangan nya jadi intina mah Mang Fajarnya abi ngucapkeun teh nganuhunkeun kitu nya ka neraka kitu nya ka Mang Willy aduh nuhun pisan abi geus di nya apal sorangannya cek Mang Willy pembetenya ulah mabok kieu geus hayu ngilu jeung urang nya atur nuhun oge kitu nya lain ayeuna ngajauh lain da nya pasti gaduh kasibukan lah nya ka Mang Asep wah aduh Mang Asep kontet iya alhamdulillah wah cek wa teh mah maneh hirup rek jadi naon sih maneh teh cenah rek dibawa ka maneh hirup maneh Mang Asep kontet teh tambah kuki dalang atuh padadan ngobrol jeung padadan kieu pengalaman maneh naon ki abi baheula cing teh tukang budak kadek tukang jamre tukang nodong cing teh suka pemajikan geus aya ayeuna ngeusan cing kitu abi ge dulu pernah caket jeung alona padadan teh namina teh Om Kris tonton ya YouTube abi tah dulu teh Om Kris mah pernah amang ka bumi abi malahan memodok di bumi abi Om Kris ke alona padadan Sunanda malahan mah bumi lagi payunan asup penantara bukan mana Om Kris pernah mah nu payunan bumina mana sok ngurus orai nang pada mana satu tisan jeung ieu tah cenah jar di Malaysia teh jadi akina padadan teh rakana raina ni akina Om Kris sejarah nama eta teh inget-inget kepada mana ngungkeun tah jadi ieu mah di dieu
tak ieu imah padada teh ieu mah di dieu ditemung-temungkeun monok malahan masahari di mah bi. Ieu ge mung balik atuh cicing di kan padadan mah. Mabodor we tuluy. Kali dieu ge kitu. Jar. Ulin ka ditu. Urang ka itu heuh centeng ke abi ge hayang ulin centeng ka ditu bener ka jeleko mah yang pangi urang teh jeung padadan. Komo apa jeung motivasi mau moal disaha urang mah geus ka ditu mah. Da urang ge komo urang sebagai alona udah pastilah geus pasti mah pasti gitu ka ditu teh. Nyoba ade loba we jelema cenah di ditu mah. Ade batak tah ieu cinta ieu saha? Sing horeng senior nya senior bodor. Senior eta mah. Ieu ngariung dikeun padadan, keun padalangnya dikeun Pak Haji. Heeh. Jeung Mang Ade Batak, Mang Serpontet. Bodor unggul Mang Raja, Mang Iki Kucluk. Ngarariung. Selangeun teu alos tah ku si empuk mah ku Mang Ade, atuh Mang Ade Batak atuh. Motivasi jeung di dieu eta. Motivasi aslina eta. Abi teh baheula ngapen deh keur mari sebenarnya mah masukna geus sepuh senior. Kan dina dalang lagi jago eta mah. Ieu nyasian kieu sorangan atuh. Wah, geus ngahiji jeung padadan geus moal balik. Angin nyeri, lain angin nyeri candahar ini teu kuat nahan seuri. Aslina. Panggih jeung Mang Ohang dibikeun kabungahna tuh. Main remi bareng tah jeung Mang Ohang. Resepnya baheula mah yang panggih. Ngefans gitu ningali na YouTube. Ngefans dina baheula mah PCD jeung PCD ya jeung Atan Abo. Ningali cing teh. Keur ieu ga remi barengnya. Mang Ohang cing teh yang panggih jeung Mang Ohang yang hayang seri wae gitu kan nya. Dikersakeun teh nya Gusti Allah bener. Milik dipanggihkeun jual ngariung padadan aya nya ngariung main remi jeung Ohang aduh cing teh dasar ngimpi atawa kumaha gitu pengalaman hirup cek batur mah bab anjing maneh seneng geus sukses. Amin gitu nya ku ieu. Anggar anjing duit mah teu boga meh rokok ge mentaan wae. Tapi kieu nya urang mah tarina geus aya pengalaman. Mata ku di dieu teh dirangkul teh kitu. Dari dieu sarua lah perintis. Awalan kena YouTube abi mengbote. Emang sarua kieu sebenarnya mah. Lamun di ibaratnya mun niat abi ge cuma ngobrol jeung mengbote. Lamun niat geus ti baheula urang cenah kaditu ka dieu tapi dah meureun geus jalanna cenah waktuna ayeuna mengbote aya di dieu ge lamun niat keur bujangan cenah ti baheula. Bebetan mah arek video atau kumaha geus ayeuna. Jadi kieu di dieu boga sejarah. Geus di lembur geus apaleun lah ka di dieu pasti ada apaleun salemur wae mah ya sadesa mah lembur di mana? Singaparna. Oh, Singapura. Sigalontang. Apaleun lah pasti ka moal bireuk moal ieu lah ningali beungeut di dieu pasti nyeur kenal atau kenal minta syukur gitu nya. Geus apalah di lembur di dieu. Boga sejarahnya si bote kitu tanya bote boga sejarah. Wah tuh. Ayeuna ngobrol tamatak ayeuna YouTube. Lebih boga sejarah, bote boga sejarah, mengkaboga alhamdulillah. Ti ayeuna ulang iyalah orang bebarengan ngobrol jeung bote nya. Ya urang mau kieu tah. Anjir bener. Di dieu sarua lamun niat mah nya ayalah mun hayang langsung mah kitu nya jeung nu luhur sakalian tapi bener jan meuning. Di ayeuna jar cenah meuning kene urang heula kreativis urang sorangan. Urang karya urang sorangan urang nyieun sok kumaha we lah. Urang bebarengan. Royong ku di dieu. Mau teh bareng abi heula YouTube teh. Urang saling lah kitu nya. Ayeuna kabab ngobrol jauh oge ieu pengalaman. Iya mun niat hayang YouTube-an ti baheula tuh man. Baheula ya syuting-syutingnya geus nge-vlognya. Dasar. Pagi jeung ieu nge-vlog, pagi jeung ieu nge-vlog. Teh keur can hayang atuh man. Keur can hayang. Kahiji can hayang, kadua HP-na can pernah kabeli HP halus gitu kan nya lain curhat ya mah. Dasar kudu kitu. Dasar kudu kitu heula. Ayeuna boga HP kieu nya dimanfaatkeun we. Tamatak ayeuna we urang da kata terlambat lah jelema mah kata terlambat saat urang aya kene umur mah sebenarnya mah. Mumpung urang aya umur kene sok urang manfaatkeun mulai kitu. Tah ayeuna mengbote abi boga sejarah, mengabab dina obrolan geuningan segala raya pernah kali itu ayeuna urang we nyen karya engke urang geus boga karya, urang geus maju, urang maksudna geus bisa nimbulkeun karya urang. Hayu urang bisa dengan ahun pada ngobrol jeung dua luhur teh. Ngobrol jeung ayeuna urang di dieu lah cek kasarna nya. Urang numpang tenar lah, urang mau tepikeun ka sok ngartis deukeut jeung artis. Lah, urang mah ti nol ya pokona mah. Ieu mun niat jeung Mang Aipudin, jeung Mang Tino, jeung Ipung, terus Ilham RP, jeung Ipok, jeung Ilham
apal menham jeung ieu nu di Cikadut ke 8 genap. Iya. Apal meureun cen kumisan ayeuna mah ya kumisan nya ieu kumisan teh lain ngahaja. Kada yang Ilham tonton tah. Da Mang Ilham ge karek nyeun YouTube demi Allah kabel sky. Real. Aslina pokona mah nya intina mah tina obrolan urang teh kieu. Lamun dibalik deui kitu nya kieu. Di dia boga sejarah. Nya. Mang Bote boga sejarah. Ayeuna kabab sejarah pas ngobrol bebarengan, wah geuningan nyamung, wah geuningan ngeunaheun, Mang Bote jam terbang geus. Wah, atuh ngeri. Kermonya Mang Bote warung timur wae mah geus pada pasti apalah kana beungeutna, kana rarayna, kana sejarah manehna. Ayeuna deukeut jeung ieu, wah geuningan geus tepi yeuh ka dieu. Di dieu nya sarua wae kitu nya. Cuma urang teh karek ayeuna nyin YouTube teh. Nyin YouTube keun bae lah urang ge sarua karek ayeuna ulang bebarengan ya namanya ulang saling dukung ya gitu ka kabehanana. Dia mah tepikeun ka ibaratna ningali atau bisi urang geus rada maju dina jagana atau ayeuna kieu we contoh we. Urang ayeuna geus ngareunaheun geus bebarengan naon aya di urang hayang bebarengan hayu. Dia rek dibawa. Urang tim urang bawa barudak. Hayu urang bebarengan urang nyieun dar kumaha we bebarengan acarana urang sukses bareng gitu kan. Kitu di dieu ge. Mata jeung Bote geus jero. Malahan mah di dieu geus niat arek nyieun studio, arek anu di dieu hayu urang. Baheula ieu update status jeung artis wae nya. Padahal ieu saukur ngilu. Update jeung artis itu ieu. Sangka batur mah tah na kontak HP. Anjing geus jadi artis mah sombong euy tara ulin. Lain tara ulin aing teh nangan pangalaman aing mah rek sukses ku cicing anjing. Eueuh. Ayeuna rek cicing we kieu meureunang. Tadi tah ka batur cek kasarna lapak loba kitunya jatah heuh dajang naon lah kitu. Mau datang ti langit atuh kudu diikhtiaran urang mah. Diikhtiaran ayeuna pan doa teh duit contohna doa usaha ikhtiar tobat. Tidinya urangnya kudu ikhtiarna, usahana, perjuangan urangna, cokot pengalaman urang. Tina pengalaman eta urang bisa jadikeun kabijaksanaan. Eta gagah gitunya bahasanya. Bahasa ngeri kitu mah Fajar. Urang dari bismillahirrahmanirrahim kana mah Allahumma tuhya teu keur dibutuhkeun pasti aya. Eta di mana butuh aya Allahumma tuhya mah eta urang teu boga duit cenah. Ngadoa we Allahumma tuhya. Teu boga rokopan. Ya kurunyung baturan gini. Wes nah di dararieu. Ngarokok nya. Jadi tuhya teh eta. Tuhya teh eta. Butuh aya ta. Aya teh kata-kata nu kitu. Aya. Lamun bulan puasa mah lain cenah aya bahasana teh. Mereka urang keur lapar. Bacakeun we cenah. Wajihu wabima wanakir. Wajib tilu surabi 5 cai sacang. Kamari balik ke Pangandaran ya. Ieu ka Pangandaran teu bawa duit man. Mawa pakai ganti oli. Jeung bensin 80.000 teh meureun oli jeung bensin unggul. Alhamdulillah aku yakin tepi ke Pangandaran. Pangandaran duit. Cek Bah Didin ya. Pap ngarokok apa teu bawa kawan jeung teh. Ieu mah rek nurutan abah we. Sabar ikhlasnya yakin. Allahumma tuhya we gitu. Lagu dibutuhkeun aya cing horeng datang. Nu di Bandung sarua kalinya silaturahmi jol. Jangan rokok sih. Tah nya teu bawa duit eta teh. Lamun di jeroan deui mah sebenarnya urang teh ada sepugu ikhtiar geusnya. Usaha geus. Kan di balik eta sebenarnya mah setiap jelema nya aya bagianana. Nya aya bagian. Merikeun dina sebagian geus aya wadahna lah cara oge. Jadi urang kadang kitu nu tadina urang kadang kieu. Nu penting mah urang saeutikna ge bisa bersyukur. Naon ieu ayeuna urang modekeun saeutikna urang yakin, urang ikhlas, urang sabar, urang ikhtiar, urang urang mah bisa bersyukur mah. Kadang kieu jelema nya harus ikhtiar usaha naon dina duit tapi teu bisa bersyukur kalau jadi eueuh. Mata urang mah kan mah jiwa-jiwa sih. Beda-beda meureun tadina wadahna jeleumana beda-beda urang mah tadina yakin teh geus yakin teh ya, memang aslina ieu. Da tapi kayana ge da tara boga wae duit teh kitu teh ya. Urang teh lah. Dina da sebenarnya mah kadang kitu. Kadang ieu inget pepatah kolot jelema mah teu kudu hayang loba, hayang katingali loba ku batur, teu hayang katingali segala loba tapi agul ku payung butut kitu nya. Segala ibaratna mulana segala loba tapi teu bisa bersyukur. Urang we jeung urang, tapi urang mah sebagai jelema ibaratna
sapok we aya. Tah Pangintina tuh ya teh dina butuhna urang aya. Ieu kadang urang loba sagalana nya, loba pengalaman loba sagalana. Tapi waktu manehna mayar budak sakola eueuh tah mayarna. Tah eta tapi urang asa hirup saayana, hirup sederhana. Tapi kadang budak sakola aya jang kaditu kadieu aya bener. Nya eta kunci kehirupan kana mah. Tah jero pokona mah masih loba pi obrolan teh. Imah ka imah Mang Pajar ka dieu. Teu moal duit ieu nginjem motor ka Adi teh berebeng ngindit. Mata ka dieu heula nyimpan. Ka itu heula kitu kayak gunungan asa teh sugan we gitu kan nya. Silaturahmi ka tempat pagawean baheula nanyakeun pagawean. Moal mungkin ayeuna urang teh kudunan gitu tuluy nya. Menek matok hiji nya meureun urang berkaya tinu seni nya kan seni we tuluykeun gitu. Pas kali itu ngobrol heuh da sidik ari eueuh nu dibere gitu. Tah. Halo batu ya. Jang tepi aya, jang ngaroko aya alhamdulillah menang. Nya ge kacacing sabatan di tuna mah tah bawa rokok. Alhamdulillah. Milik Gusti milik tah. Ku milih ku niat hayang ka dieu kan nya hayang silaturahmi teu boga naon ya tapi alhamdulillah nikmat kopi bebarengan. Menang rezekinya Di mana we. Ya ayeuna urang meski malah geus ngarangaeun urang-urang darkeun ayeuna. Ayeuna kieu we ayeuna mah cek di dieu lain sing mutahan ka Ujai Kemeri nya mah sharing pemasukan di dieu mah. Ayeuna di dieu kan bahasa pokwe nya pagawean aya gitu ke dieu keun tah dari balik eta urang kana seni oge kena kieu-kieuan gitu nya. Tah ayeuna mudaikeun kabab ayeuna mudaikeun aya panggilan ayeuna ini sapokwe dina ayeuna gawe ini jadi tah gitulah cek Mang Asep konten teh mah keur ngingeul jeung Mang Asep bab saya teh nelpon biasa barudak naon pagawean aya ti tangan dekor geus maneh ayeuna geus di mah urang balik heula ngadekor heula da eta pagawean maneh keun urang mah bisa heula sorangan tuh eta mah leuwih jero kan leuwih jero Mang Asep konten tah mamatahanna bab geus maneh balik heula ngadekor heula beres ngadekor sok ka dieu meureun da ayeuna cek Mang Asep konten meureun ayeuna nutur urang meureun aya pagawean mah juk ini teh gawe kan lumayan bisa mere lah ka kolot aya urang can bisa mere mah cek Mang Asep teh kitu kan oge ku eta belahnya ngadekor aya dekoran ngadekor tapi ngeunah bener jadi ngeunahna urang dina silaturahmi ieu tina obrolan ieu nya urang meunang ilmuna meunang pengalaman masing-masingna komo ayeuna geus mangkaba geus tepi ge nya urang mah ayeuna cokot kesimpulanana meunang urang teh nya kesimpulanna cokot nu alusna biceun nu gorengna tah engke di dieu arek nya di video jeung Mang Bote jeung ieu tah engke abi jeung akabab arek ngadamel deui engke video ayeuna 4/3na ayeuna 4/1 kamari dicukur 4/2na ieu ya ngobrol ieu pengalaman ti nol nya ti nol tentang panggih jeung anu jeung tungtungna kabagian main 4/3na urang ngobrolkeun yo tentang kumaha kabaungan UUD banyak UUD undang-undang kumaha kabaungan akabab teh sabaung kumaha akabab teh poek pisan aslina kemah urang nyieun video tapi maksudna henteu lain urang balik di kana tadi urang tentang agul ku kabaungan urang tapi ieu mah jang memutahan ka motivasi lah yang penerus urang teh tak ulah tepikeun ka pengalaman urang ieu kitu. Atur nuhun guys anu nonton nonton. Atur nuhun ka sadayana nya rugikan. Ieu mah ngobrol ieu mah nya da ngobrol ieu mah lain. Ngobrol padahal urang teh ieu teh hayang sharing pengalaman berbagi pengalaman. Edankeun ti nol digaskeun ti nol ya urang teh hayang nyieun berkarya. Urang hayang ngabuktikeun urang nya bisa eta yang apa urang ngaran urang kaangkat deui ngaran kolot intina mah ieu mah hiji ka kolot intina mah kitu nya kolot sabelah ayeuna tinggal babeh wae ayeuna tinggal indung ieu tulang punggung keluarga mah teh teu kumaha tah kuda gidi gue ka ditu ka dieu oge alhamdulillah kabab ayeuna urang diajar we anu urang proses da kabeh oge moal langsung ti nol nya urang ayeuna mulai tah kade kabab teh sok TikTok naon nami TikTok na teh? Nami TikTok na nya, mun nami TikTok mah Armed Sky. Armed Sky. Armed teh aya artina Armed teh. Armed teh anu artina teh? Armed Arimenta di deuyeun. Sky na naon? Sky mah nya eta mah langit, Sky nya
bener batur mah langit sky bener. Tapi ayeuna teh naon nama YouTube nama YouTube tah ayeuna karek nyieun ge diajarkeun ku Mang Pajar teh ayeuna nuhun pisan ka Mang Pajar da mun niat mah ti baheula ieu nya atuh ti nol heula naon nama YouTube teh nama YouTube nu abi mah Kabab Sky garis handap teh naon underscore kabab Sky Kabab Sky heula kabab underscore Sky realnya tah eta subrek hayu urang barengan subrek teh Mang Bote ayo Mang Bote ulang berjuang asli Mang Asep konten ya abi keur diajar ya Pak Padalangnya tuh Padalang PGH 3 channel pidoana kasadayana ka Mang Willy ka Mang Asep konten ka Mang Ade Batak ka Kidalang dan Sunaria alhamdulillah tuhnya tur nuhun ka tinu riungan kapungkur abi di ditu masihan motivasi kieu masih baheula maneh teh sing inget kakolot ditanya boga lanceuk henteu da panggedena tah alhamdulillah nu geus manggeus lah tinggalkeun gitu geus ayeuna mah buka lembaran baru teh buka lembaran baru urang mulai ti nol tah ayeuna berenang kitu guys obrolan ayeuna abi jeung Mang Kabab kira atosan we 4 ka 3 ke abi jeung Mang Kabab tah itu mah geus eta ieu mah motivasi yang kasararea kitu nya ayo gas da moal langsung galur moal dihandap lah nya teh siga warok tah eta malapah gedang kana mah atur nuhun Mang Pajarnya abi atuh sing sehat pokona mah nuhun sing sarehat lancar urang saling sukses urang saling ojo amin ya Allah nuhun kada hilap like comment share salam subscribe YouTube Pajar Gosolin Kabab _Sky real real Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.